Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng patepang deui sareng Abah dina pidangan dongeng Sunda nu nyandak jejer carios Jawara Pantura bagian ka-10. Kumaha daramang dulur-dulur Abah sadayana? Alhamdulillah upami daramang sadayana mah mudah-mudahan urang sadayana aya dina pangantayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sateasana ieu dongeng dilajeng Abah nyuhunkeun pangrojong ti dulur-dulur Abah sadayana. Ucara nakeun subscribe, like, share sareng komen. Kangge lumangsungna karya-karya urang Sunda. Insyaallah Abah sareng ngajomantara bakal terus nyarengan para mitra setia di mana wae ayana. Atur nuhun kana pangrojongna. Para mitra sadayana mangga urang teraskeun hanca dongeng urang anu katunda dugi kanalika nyaeta Ki Ganda Rajit nepungan Ki Naga Elor selaku guruna. Mangga tuh ka para mitra sadayana wilujeng ngabandungan dugi ka rengsena. Harita Ki Naga Elor manehna nanyakeun pesenanana ka Ki Ganda Rajit. Pok. Ari pesenan ayah mana? Jeung naon eta usi buntelan teh? Cik Ki Naga Elor tumanya ka Ki Ganda Rajit. Hampura ya tuh pesanan ayah can menang. Siapa teu beunang dipercaya matolol balagung. Siapa bodoh nyiksa siapa kae hanas aing 3 poe teu sikat kieu. Kari-kari sia teu meunang. Wah, teu beunang dipercaya sia mah Radit. Geus sia mah leuleus awak sia. Cik Ki Naga Elor ngadat ka Ki Ganda Rajit nepi ka kaluar supapan. Atuh Ki Ganda Rajit teu bisa gerak. Awakna leuleus, lir kapuk ka ibuna. Atuh Ki Ganda Rajit teh nyata manehna ngalengis menta ampun ka Ki Naga Elor. Aduh ampun ya, ampun. Lain ngalalaworakeun kepesenan ayah. Tapi ya aduh satilu-tiluna oge eta tukang martabak teh ya. Garering. Nu hiji tipes, nu hiji deui liper. Ta anu hiji deui tanu katilu mah eta naon tet bool eta kitu ya jadi teu daragang. Cik Ki Ganda Rajit nerangkeun teu meunang pesenan teh gara-gara eta tukang martabak teh galering. Ngadenge kitu Ki Naga Elor ngahulang pok nyarita. Baruk garing, aduh karunya teuy nya. Padahal maranehna teh keur arusaha. Naha make garing atuh geus puguh ari anu 2 mah panyakit biasa eta mah nya. Eta anu hiji make nongtet bool. Punya luar biasa eta mah. Nongtot merenannya. Tah engke Majid mun manehna dagang deui hulakeun beulinya anu nongtot eta tah karunya tah eta tah nya Majid. Cik Ki Naga Elor nitah ngaheulakeun meuli nu eta. Ari Ki Ganda Rajit kagugu dina hatena mah ngan sieun ku Ki Naga Elor. Akhirna manehna
kalah kegerungan we bari rungan bari unggul. Aduh, aduh, aduh. Kunaon sia maneh ngajerit sehingga belum tetekon atuh hirup mah mun rek seurinya seuri mun rek ceuriknya ceurik atuh sia mah kos cium lain kerak lain dapati dicopet batur sia hirup teh kunaon sia Aduh, sebenarnya mah kuring teh sedih kuring teh ku tukang martabak ya. Nah sia teh nguruskeun tukang martabak ku ai atuh hirup teh yo denge ku sia urang teh jawara urang teh dipikasieun ku batur sakabeh jawara sieunan ku urang jadi urusan urang mah wilayah tatar kidul tatar kaler tatar wetan jeung tatar kulon lain tukang martabak paingan sia mah hirup teh maju-maju atuh tunjukkeun kahebatan jeung wibawa Bukit Hideung atuh ka setiap pelosok bila perlu tunjukkeun ka dunia maya lain tukang martabak belakang. Wah sia mah kalah nguruskeun tukang martabak coba eta buntelan duit eta jatah saha eta jatah saha eta buntelan Cek Kinaga elor tumanya ke Ki Ganda Rajit. Ari Ki Ganda Rajit anu tita tadi colohok karena sikap Kinaga anu seperti kitu teh. Padahal manehna geus apal karena sikap guruna anu elor. Ki Ganda Rajit ngajawab, Jatah kuring ya. jatah saha Jatah kuring. jatah saha anu kuring hayang jager tuh jatah saha Jatah Ki Helang Ruyuk. berekeun deui ku sia ka ditu aing mah teu butuh hak batur ulah sok ngabobodo ka aing keur aing mah sagala rupa anu nyumput oge nyaho da eta teh buntelan duit teh 3 mun sia hayang nyaho mah aing nyaho eta teh buntelanana 3 ngan disumputkeun ku sia 2 deng ku sia nyarit aing mah teh butuh duit tuh di gudang oge loba jatah-jatah ti jawara eta kabeh teu kabulikeun ku aing nu ku aing dipika butuh mah martabak ngadeng itu sia martabak aing mah eta anu butuh teh ku aing matak sia ka tukang martabak teh kudu hormat sia ka tukang martabak kudu sopan ka tukang martabak mah aing oge boga kawauhan kieu oge sia ngirit ka tukang martabak teh aya mang Siman aya Mang Sardung tuh Mang Sardung eta teh babaturan aing eta teh jeung aya Haji Sane eta tilu-tiluna oge martabak ngeunah teh ngan hanjakal tilu-tiluna oge geus teu aya di kieu na aing mah aduh
ting karunya pisan aing. Kabeh kena ku panyakit no hiji usus buntu, no hiji karena serangan janin mun sia nyaho mah. Tak anu hiji deui mah tong disebutkeun sabab eta masih keneh nongtot ngan moal rame lamun disebutkeun deui mah. Aing mah sedih, aing teh ka tukang martabak. Mandak sia si kurusin hormat ka tukang martabak teh sia teh ge. Tah kitu ganjerit. Matak ayah mah favorit pisan, ayah mah favorit pisan ka martabak teh. Om martabak na Haji Same mah aduh teh aing mah jabakan dah empuk deh, empuk pisan. Anu kacida favorit nama murah, harian Haji Same mah murah pisan. Ngan hanya kal aing oge anjing. Anjaga di luarna geus arareuh. Aduh aing ampun deui. Entos ya, tong dipika sedih ya. Ari aing mah sedih pisan. Aduh aing Entos ya, entos. Sababnya kumaha tuh hari geus teu aya mada moal bisa balik deui. Aing oge ngarti keur kadinya namangan aing ieu kenangan aing eta jeung Haji Sane martabakna ampun teu inget loh. Kacipta empukna teh. Ngan hanjakal aing pangulanganana. Sok dicokot ku aing teh dibarekeun ka Haji Sane. Aduh sedih aing teh kanjeurit. Entos ya, tong dipika sedih ya. Da seueur ya. Tos ya tong dipika sedih. Seueur deui nu sajana ya. Eta mah da moal matak balik deui ya. Aing oge ngarti ari kadinyana mah aing sedih pisan aing teh kitu nyerit sedih. Ya entos ya, entos lah. Tong dipika sedih ya. Tos ya tong dipika sedih. Masih kena seueur tukang martabak anu sajana. Seueur anu sajana ya. Cek Ki Ganda Rajit mepende ka Kinaga Elor. Entos ya, tos tong dipika sedih ya. Da masih kena loba tukang martabak nu sejen kekeun lah ku anjit ke dipangmeserkeun. Tong sedih ya, masih kena loba ya. Hah? Naon? Ngomong naon sia anjit? Naon anu loba? Dengar aing teh loba. Naon nah? Tanya Kinaga Elor ka Ganda Rajit. Ari Ganda Rajit ngejawab, Eta tukang martabak ya. Jadi anu tos lah, anu tos teh aya mah tong dipika sedih gitu ya. Ari sia gandirit. Masih mikiran kana tukang martabak. Sia teh jawara. Sia teh naon nu ngawasa tatar. Masih mikiran tukang martabak. Sia teh jawara. Sia teh pilih tanding. Sia teh ngawasa tatar. Make nguruskeun tukang martabak keneh. Hayang cager tuh sia. Mun hayang cager sia tina lolos. Lepaskon eta tukang martabak. Tong dikeukeuk ku sia tong dipikiran ongkoh. Kon maranehanana mah tita dararagang tita arusaha. Tong diganggu. Urusan sia mah jaga wilayah harumkeun Bukit Hideung sia. Ayeuna aya rek mere tugas.
kamane rek mere tugas kamane kumpulkeun jawara-jawara nu ngawasa tatar di antarana si aing podo yang di tatar kulon teh sada eta teh jit anu di tatar kulon teh anu sok ieu teh geuningan sada Si Ruyuk, ya. tahu si Ruyuk lu aing mah wae tak si Ruyuk we tidak datang jeung anu di tatar kidul nu di tatar kidul teh si Sadim sada deh eta ieu sada jit Si Codet ya. nah eta si Codet wae eta pokoknya kumpulkan kabeh ayeuna kene sabab aya rapat besar kitu bejakeun ya aya rapat besar nu kudu dikanyahokeun ku da eta maranehanana tah sakitu eta parentah ti ayahna sok laksanakeun kumaha ulah nepikeun ka boho eta ieu penting gitu Cik Kinaga Elor merentah ke Ki Gandarajit supaya ngumpulkeun jawara-jawara. Hari Ki Gandarajit manehna ngajawab. Sumuhun ayah, perintah ayah siaplah dilaksanakan ku wajib. pokoknya halus bejakeun penting gitu nah jika tuh enak yang gerak ini Mangga ya, tapi montong tapi-tapian cek aing indit atuh rek mulu kene wae gini sama jahit kumaha tapi Anjit masih lulus ya. Nya aduh aya hilap aya can nyambut pengawas ayahnya cik urang cabut heula tuh aya asal huras balik ka huras asal leles balik ka huras deh asal mulapes eta kudu balik ka huras deh huras waras kurang atuh jahit saya mau jalan wae Cik Kinaga Elor marancahan Gandarajit. Bener we sanggeusna Ki Naga Elor marancahan Ki Gandarajit. Ki Gandarajit teh jag seperti biasa. Tuluy pamit ka Ki Naga Elor. Rek ngajalankeun parentahanana. Waktosna palmitra sadayana cag urang tundah heula atuh lalampahan urang dongeng ieu. Insyaallah urang patepang dangu deui dina waktos sareng galura anu sami. Ku kituna Abah nyukeun hapunten tina kakirangan Abah. Mangga atuh kasadayana wilujeng kantun permios.